Naon? Beresan ya. Nanyakeun dari cawai dijual moal. Kita bageula sing beres. Aya itu. Atuh wacauna beuli teh takala. Tuh masuk. Wadoyok masuk ngamuk. Kalau mun geus puguh, wadoyok moal. Bae kan urang. Itu pisan kita meuli tangkangna. Tenang wadoyok mah tanggung jawab moal mau nyerekan di kita tadi ge. Tadi yeuh. Tuh itu mah sok wilikan ya. Guru separaton butuhna. Doa ieu mah cauna ge aralus urang mah tuh. Aing kieu. Saya nama kieu we urang manjer we heula dibeli kabeh. Kana mah Puguh ieu loba ieu meunang tilu treukeun mah. urang manjer heula tangga jadi ieu mah. Emang kabeh kurang dibitan bari diala bari eta datangan Mang Ojo. Sabaraha sakilona? Kali bae jeung batu di dia 1 kilo. Iya tuh. Urang oge baraku ngejual jeung tangkalna karunya. Panjang gemuk deui ieu mah tangkalna mah. Iya. Nah, Mang Ojo. Mang Ojo teh cenah cek waduh. Bareng di Madon. Tuh, Mang Ojo aralus.